mantak ulah main-main jeung Gusti Allah. Lantaran Allah mah innallaha alimun biwatus sanyana Allah maha uninga ka jero hate urang. Mantak openan jero hate urang. Openan ieu teh. Lamun urang nyeri mata gegeraan ka dokter, urang nyeri ceuli gegeraan ka dokter ka THT. Urang nyeri lambung gegeraan ka dokter dalem, kemudian dan lain sebagainya nyeri teh ka dokter. Teu kunaon atuh aya jero hate urang hasud bae teu pernah datang ka kiai. Ieu hate hasud bae heran aing mah yeuh. Si kiai eta budak-budak kok eta jadi loba nu ngajina aing kolot-kolot nu ngaji sial meureunana diteluh ku aing. Panyakit eta nu kitu teh. Ieu kudu kumaha ieu hate ieu. Ketika urang ngaji, ketika urang naon aya hayang ka alemna kok lain kudu nyieuna, endahan hayang ka alam ku makhlukna panyakit. Panyakit teh ria ngaranna. Ketika orang asa aing kagak aya di aing, ilmu aya di aing, segala aya di aing, panyakit hate ujub teh ngaranna. Dah, ku aing dibeli jeung hulu sia, takabur teh ngaranna. Eta penyakit-penyakit hate, Masya Allah ese luar biasa, ngaleungitkeun anak. Babarian kena luka, bawa ke dokter panasilinan, langsung cageut. Tapi ieu penyakit hate mah baduh, riah hese jasa. Kemudian ujub, takabur, komo tama cinta dunia. Sedangkan penyakit pang gede-gedena adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa min furudil kifayati lan ikut tetap setengah saking wa min fardil kifayati lan ikut tetap setengah saking fardu kifayah al-qiyam bi iqamatil hujaj utawi netepi kalawan ngadegakeun pirang-pirang hujah wa halil muskilati fid din lan mudar ing sakehe kasukra ing dalem agama wa bi'ulumi syar'i lan kalawan pirang-pirang ilmu syara' ka tafsirin wa hadithin kaya ilmu tafsir dan ilmu hadith wal furu'i lan ilmu furu' pirang-pirang cabang bihaythu yasluhu lil qada'i kalawan sekira-kira patuh iya lil qada' kedua qada wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari lan marentah kalawan kebajikan wan nahyu lan higah 'anil munkari saking munkar 'anil munkari saking munkar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sabada urang libur saminggu masih kene dibere sehat, dibere kuat sehingga orang sakumaha biasa kumpul di majelis ieu dina rangka pola bumi. Mudah-mudahan niat urang nuntut ilmu diterima ku Gusti Allah sehingga kapangi jaga yaumul kiamat ngajadi wasilah karena bisa nyebrang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah carita haul diulah-ulah ge sekula ulah lobaan-lobaan kurang bae nu
sok ngaraji abeh daharna sababaraha kali. Alhamdulillah kita 2 kali ge aya 4 kali dahar. Bajung teh nya nu mere nya nu ngadahar. Bahkan leuwih. Kuduna malah atuh ayeuna mere 1.200 sacomot beda. Ieu teu panas. Tapi hese dicegahna sebabnya ngomongna ge lain lapar berkah. Aya nu ngendong bae sanajan deukeut. Aya kitu mah di Cianjur, di Bandung, di Tasik ngendong. Teu poe Jumat pantes. Ieu mah tetangga. Tetangga lembur ngendong bae. Aya nu wayah dahar doang datangna deui. Geus maklum meureun harapal katanya. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin. Lamun kula terima kasih atau terima kasih hiji. Terima kasih ka penyuplai cai di PDA. Lamun teu disuplai cai di PDAM beuh ka rumah mandi wudu. Ialah terima kasih nomor kahiji. Kedua tentang keamanan 250 personil polisi kabupaten tambah deui di Polda 100 jadi 300 sekian. TNI sekian puluh TNI encan banser encan bangsa satkus Masya Allah sebenarnya itu kudu daratang ente kueta doang geus loba tah kueta doang geus cukup teh geus 1.000 leuwih 2.000 beureun bangsa kebodohan mah teter teh geus sebenarnya. Tapi kabehan ge menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat terima kasih kepada Bapak Kapolsek terutama Kapolres anu geus naon kitu ngabantu keamanan sehingga alhamdulillah teu kadenge aya nu leungit motor, aya nu leungit mobil, malah leungit jelema loba. Masya Allah, kadang-kadang berita leungit jelema deh. Ya Allah, ai motor banjatkeun naon jelema leungit. Kos itulah seputar haul. Atuh terima kasih pisan terutama ka Pribumi Sukamantri anu sangat luar biasa geus ngabantuna karena kelanjutan tur keamanan acara. Oge ke Bapak Bupati setempat anu geus luar biasa nyana memberikan tawaran-tawaran naon nu dibutuhkeun naon nu kudu dibantu walaupun kula tetep terserah Bapak bae tetapi ku sakitu ge geus alhamdulillahirabbil terutama sekali ke Bapak Gubernur anu memang sangat dekat di memeh jadi gubernur nanya nama sering datang ngaji sanajan kuari ge nama aktif ngaji pada minggu melalui jaringan jadi nyana nyaho pengajian dia terus dipantau kunyana selalu menanyakan kebutuhan lingkungan. Selama membangun majlis dia nyana geus nawaran nawar apa yang dibutuhkan oleh Pak Kiai saya akan membantu. Sekula belum ada yang dibutuhkan uang pun belum kepake. Itu siapa ngomong semua ngomong aja. Ate bang can kepake. Bila perlu nyana dibantu kurang. Tuh. Can kepake duitnya Masya Allah. Taetalah alhamdulillahnya menawarkan luar biasa jeung teu berani nyana langsung mawa semen mawa pasir besi atau uang sebelum ku kaula dibuka lampu hijau
sebab boga sejarah ketika ngabangun masjid aya 2 kontainer iring-iringan semen luar biasa tetapi ceuk ulah balikeun deui calon gubernur hari balikeun deui Haji Pendi mah pindahkeun sambarangan. Nah, lantaran besi dibalikeun deui alhamdulillah per detik ieu wah bupati gubernur can berani nyana sekonyong-konyong naon mengirim geus teu kudu heulangan sebab semen nu aya ge minggu kamari geus aya satri. Saya laporan deui nu semen sekean nu endek mawa yang pake malah di stok aya nu ngabisi ulah di stok tidak dijual atau emang jurig mati sisi tigigir loh ngarupak haji jurig nage make jas kadang-kadang mah ayolah alhamdulillahirabbil alamin per detik itu laporan terus-terusan ngirim semen ngirim anu dan lain sebagainya uang anu 500 sejuta anu 5 juta alhamdulillah terkumpul can kapake seluruhna cara kapake sebagianana alhamdulillah geus ngawujud sekitar 30% bangunan muasik kene rambaka teh eta bahasa Jerman rambaka masih kene bakal dicor kata itu ya ge mungkin ge bakal aya di tingkat pokoknya ente saminggu teu ngaji bakal kaget perubahan iyalah majelis anu direncanakeun melalui mimpi alhamdulillah teu sambarangan nempel di majelis lantaran aya sabaraha pejabat nu endek mere ulah aya nu rek mere ulah pokok kieu kula negieun kahadean ulah coba ditubay kamu saja diulah ulah aya nu rek mere 300 juta aya nu rek mere 200 ulah belikeun ka mobil bae gitu majelis mah jang ka akhirat kudu murni ya ente bae majelis anu dagangna teu maju-maju anu taninya bae kurang cek ngada daripada diboka imam manindi ka majeliskeun bae eta anu sekarang mantap majelis teh sarares gawe ada mesti kudu pake AC Masya Allah ya alhamdulillahirabbil alamin geus kapake kurang 2000 kayuhan walaupun sabaraha persen masih terus ke bakal ngawujud nu ngora tapi nu kolot wallahu kaburu apa sebab embun-embun geus bau kuburan. Nah ieu mah aya anu kitu julkeun fate hiji salibin Siti Sudia binti Sa'ad batur ngaloba ngararimpi masalah haul bae aya nu ngimpi diajak ka langit aya nu laporan aya nu ngimpi ka pangijin Tuan Syekh aya nu ngimpi diajak ka laut nyebrang Haji Pendi mah diajak ke gunung naik ka Juragan lumayan teh sakitu ge naik ngan ragag mungslut macem-macem aya anu ngimpi loba jasa ngimpi masyaallah deui geus kajut batur babararsi beureunan hatena bersih tina naon kiai rereget di antara nu ngahalangan teh 4 perkara hiji dunia nomor kedua makhluk nomor katilu nafsu nomor kaopat setan mun 4 perkara geus eueuh di diri urang di hate urang bakal tetempuan beda dedenian beda
dunia ulah dibuatkan ka jero hate cukup dileungin bae dunia ulah diasupkeun ka jero hate urang boga duit 1 miliar dileungin bae tah ulah diasupkeun ka hate kan ieu mah aya mepak di hate bogana mah ngan 100.000 nu mepak mah 1 juta di dieu ngeleuwihan ti kaboga ieu hayang itu hayang itu rencana ieu rencana eta nu rusak iya jadi mainan doang nu mentak tendeunna dileungin doang lantaran bakal ditinggalkeun ku urang nu dibawa nu aya di hate urang kos gitulah caritana dunia mah terus beja urang keur cicing di dunia pasti mah meureun dula deuleu dedengean aya lah dunia mah ulah diasupkeun ka jero hate bersihan hate kitu keneh makhluk-makhluk ulah aya hiji be Allah. Nah sebenarnya pibahanan di diri orang aya sebab naon sebab baheula Gusti Allah anu wujud kidam baqo mukhalafat lil hawadits ya mubinafsi wa dan selanjutnya hiji tidinya qobado qobdotan min nurihi tina nur Gusti Allah dicandak dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijieunkeun lauhil mahfuz qalam dijieunkeun makhluk kabeh jadi urang aya nur Kangjeng Nabian urang teh aya nur Kangjeng Nabian di diri urang tinggal ku urang we disingkapkeun mana si nurna kok teu kapanggih ieu nur aya ke tetangga urang ieu nur teman nur bangsa temah ieu nur nu aya di diri urang kok teu kapanggih ku urang can nyingkap kalimpudan ku nafsu aya nur Kangjeng Nabian lamun kabuka atuh cara para wali Allah urang anu geus disingkapkeun cahaya Kangjeng Nabina atuh lamun Kangjeng Nabi adil urang pasti adil Kangjeng Nabi jujur urang pasti jujur mun geus kapanggih jati diri urang nur Kangjeng Nabi nu aya di diri urang atuh meureun salatna ge ngeunaheun tahajudna Kangjeng Nabi datang ka barengkak ku nikmat-nikmat atuh urang ge meureunan barengkak loba nu bengkak mah sebenarnya urut ditajong teh main bola dikrek segala oh mah teu nu gering mah lain eta tapi ieu ku nikmatna ibadah teu karasa ka gering muriang aya naon aya nur Kangjeng Nabi mata kurang dibacaan sholawat lah abeh kasingkap kalau mudah sering baca sholawat lah loba-loba sapoe 4444 bae nyingkap ke kajian gokoma babudah ujian sungut urang geus teu menang 3 poe dibawa ka usada insani kunaon yang mabok sholawat diukur bae urang geulana diukur mampu daik sabaraha kena kasingkap nur Kangjeng Nabi kena kasingkap aya nur Kangjeng Nabi ya lamun geus kasingkap nur Kangjeng Nabi aya nur Kangjeng Nabi teh pan menang ti Gusti Allah atuh bakal kasingkap Gusti Allah di diri urang lamun geus kasingkap tarak oh kadeuleu Gusti Allah urang ngucapkeun Allahu Akbar kemahaagungan Allah teh karasa lain ka omong karasa nah ibadah teh supaya karasa urang lazat ngeunaheun cara Kangjeng Nabi teh nikmat salat eta zikir eta maca Quran boh maca boh ngadenge nikmat nu aya sebab eta teh tadi hahalang antara Kangjeng jeung Allah kitu keneh para sahabat khulafaur rasyidin maqamo teu hahalang antara dirina jeung Allah aulia Allah teu hahalang antara dirina jeung Allah urang mah loba jasa hahalang hese kahalang kudaekna ge geus alhamdulillah ngomongna ge geus itu boro-boro usuk kudaekna jasa lemah teh lemah kos itu ai nu tilok ngaji mah bener ngomong kos itu kudaekna ge deureus ka mah ai urang mah nu sok ngaji ulah kos itu ngomong ulah kudaekna ge deureus atuh mal maju teh kos itu
moal maju-maju majukeun coba hayang nyaho coba lamun kiai tarangna hideung hayang nyaho poe dipadukeun siapa yang tarang kabeh hideung sarua itu pamer hideung nah hideungan aing jeung kiai meureun nya nama dibadu-badukeun batu kiai mah asli urut sujud ayeuna mah lain keterokan kabeh pajar ahli tahajud atuh lain tidak hideung tahajud bersinar aya sinaran di wajah kadeuleu katempo ahli Allah sebab di dieu kan aya caca di kolbu aya syu'a nyorot ka dieu tah kajeun teuing kulitna hideung tapi aya ilahian cahaya ilahi mencar kana beung hideungna ge herang kadeuleu negro hideung tapi herang urang putih tapi kucing sebab naon kabaca kan urang kredit can kabayar masyaallah dagang lumeun anak umurna geus 35 can laku keneh bae urang boga pamajikan 2 nu kolot marah bae aduh rumet dina wajah rek karena mangkerut tapi lamun cekas lah kada orang ulah boga pamajikan 2 opat tapi kadang cekas oh mantap jasa kita boga pikiran naon bidug bari mah jelema ieu aing mah geus boga pamajikan sok dipikiran kumanyana bae geus tama loswat di kos kitu mah lain mah aya cahaya ilahiyah atuh diatur moal pati-pati aing nyandung atuh lamun can bisa atuh moal patika wuduk aing mun teu boga kalapa beuh pohar tah imahna tah kendaraanana tah perusahaan lamun ku pangeran dimenangkeun 10 sanggup aing mah 10 lantaran ngan nita opat wae geus aing mah geus opat bae ngan hiji digonta-ganti abeh loba ulah aya teh jelema nu geus kitu boga pamajikanna mah 2 ngan hiji digonta-ganti kolot nama tema kunci ulah pangbeasan tama kewenang tama geus diore dek bagus du kolot ulah sok ditinggal ke brang-breng brong kena tuh geus sebab nu kolot mah kan kieu urang mah geus di mana-mana mawa seusehaneun ka nu kolot bagiannya sih nu kolot tah jaman baheula wari mah leuwih parah wah nah ai diatur mah ku agama ngeunaheun hirup teh kemudian aya cahaya ilahian kehalangan teu nyandung mah urusan ada di parentah ieu usaha di parentah asal bisa bae ulah ge hubud dunia antara usaha jeung hubud dunia ulah dihijikeun usaha mah usaha tidak Imam Abu Bakar Siddiq usaha wah kaya atuh pengusaha sukses Siddiq Abu Bakar Siddiq moal ada sekali perang ngejual 1000 ontak lamun lain sugih atuh eta kanjing Nabi Ibrahim teh masyaallah kasub kana ulil azmi atuh moal bisa nyuguhan dahar lamun teh sugih mah nyana mah panti surya ka Mesir teh sabaraha pos jelema nu dagang teh tah dijieunkeun pos-pos dahar di imahna nya mah ngembrak bae setiap ayah sahabat tamu nu ka imah kudu dahar bae pan ari si eta mah nyalakeun dahar ge aya tamu kunci ulah kena kadeuleuan tungtungna mah kapan ceplak ke lalaunan teu ngeunaheun ka beuteung tadi bisi kadenge ku batur nu tadina teh sendok etrak teh barang aya tamu mah eta paret marepet dur-dur pet kos kitu masyaallah mung kanyawan ku batu kanjing Nabi Ibrahim digelar dahar bahkan jana mun dahar teh jeung tamu teh jadi nya nama teh dahar pernah neangan batur dahar datang ka 60 km neangan jang batur dahar doang eueuh ngabatur neangan 60 km urang mah nu aya ge tamelar berarti kan sugi atuh masalah atuh bener sugih teh ngiriman aya usaha ongkoh oh masalah nu penting ulah aya nu mantak disuguhkeun ya eueuh di hate
nu mantak disuguhkeun ge udah teh panaya teh mah jadi suguhkeun ulah yang anak ieu yang insuk ieu yang isuk atuh jang mana jang batu ieu jang anak ieu jang insuk ieu jang isuk tuh jang batu eta ngaranna asukat teh udah teh mah ieu gembrak we los jeung beja-bejana los asal ganti bejana tuh ulah dia urang boga mobil jelema nu butuh ieu pula deuk ngiji mobil mereka aya naon tah pamajikan ieu hamil karena meriksa bawa aya jeung meuli bensin tah jang dahar tah aduh geuna-geuna rahayo nginju dah geuna Maji, boleh nginjem mobil naon? Iya pemajikan yang mules udah ngalahirkan Malaysia. Ye, parang sana emang aing boga mobil menang nyokotan, nang beli. Kadangnya ku jeuli sia. Nang beli atuh. Masyaallah, masyaallah. Atuh aya kos kitu mah kula mah ieu menak nyawa bae lain sewaan nih mah. Iya pemajikan kula ngaborosot di jalan, atuh sabodos sia teh urusan. Sia-sia nu boga gawe. Borosot sia itu urusan jeung sia. Moal kebal ku galedeng jelema kitu. Aye. Urang tempo kahirupan para sholihin, kahirupan para aulia-aulia Allah, kahirupan jelema-jelema anu geus marenang ridho Allah Subhanahu nikmat lah. Urang hirup di dunia ngamampir doang kok diri riweuh sih ilmujuna lindek dunia di leungeun urang wayah urang balik bae da urang kudu boga kasadaran nah ieu urang ngaji supaya urang timbul sadar sakeun hirup di dunia can bisa urang ibadah loba gangguan berenang boh dahareun itu kene deuleu denge pergaulan urang memperbaiki besi isuk pake di pulut ku Gusti Allah tah ieu sadar kana sadar mana anu teu sadar aki-aki ge tahun baru ka puncak eta kan teu sadar eta kos kitu ka puncak aki-aki ya Allah ya Rabbi pan geus teu normal jerona aki-aki mah deuk naon tuh ka puncak sanyada ni toelan ge jeung moal udang atuh deuk ka naon nu ngora ge geus teu kudu tahun baruan ngadoa tahun baru balain kudu leuleumpangan kos kieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang keur nyaritakeun fardu kifayah wa min furudil kifayati al-qiyamu bi iqamatil hujjatos nomor kedua al-qiyamu bi halil muskilati fid din depan kana ngudar kasulitan dina agama ieu adalah fardu kifayah ngaleungkeun kekeliruan persubhatan ieu termasuk fardu kifayah anu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi di mana dipigawe ku sebagian anu sampurna ngagaweanana maka saqatal haraj anil baqi logor dosa dina sasesada nu teu digawean jadi teu kadosaan asal sampur ya Allah nyaritakeun tentang muskilat dina agama kesulitan contoh nyaritakeun penyakit hate nyaritakeun urang ngadengengkeun ngaji ngaranna ai ngaji mah tu KBG babar ngalaksanakeun anas batasan-batasanana jeung sabab-sababna esek luar biasa tah asal aya bae ge saurang menu bisa
lu bisa saurang kurang milu kanyana cukup bisa gitu emang iya kurang mikiran iya ngebersihan hati emang ente ngebersihan awak mah babari jasa ku sabun ngebersihan mobil mah babari ngebersihan imah babari ngebersihan hati masya Allah esena lain lalagaan urang ngawarung di dia aya deui nu ngawarung kunaon tuh jelema balanjana ka ieu be warung urang mah sepi mulai sialamatnya ye jana ngawarung aing ngawarung kunaon eta jelema ka dinya mah mulai sabinggu 2 minggu kucem banget kucem kan ditanya ge ditanya teu nembal lantaran geus bubulanan mulai eueuh nyana orang kajampang surat beli anak-anakan colokan dibacaan mantra-mantra geus ieu bawa ke ditu denden ke di mana bae gali dihareupeun warungna sabajeng aya maitan jadinya saha sih jelema nu hayang ka mait eueuh julid kami sekarang tata bersihan kuduna makan kieu ieu kok mau dulu urang mah urang ngawarung di dia ngawarung tetangga urang atau dulu urang rame nya masyaallah alhamdulillah kita dibere rame geus aing teh rame nyana tueulangan geus aing mah bunga nya bisa ka beli motor bisa ka beli mobil geus salah saurangan tuh ulah susah kabehan alhamdulillah ka beuli bener nya mobil masyaallah urang bersyukur ka Gusti nuhun Gusti tetangga abdi geus ka beli mobil ngomong mah babari tak kualita laksanakeun coba ku dia wih parangsana eta onang ngawarung geus kiai jeung kiai emang kiai jeung kiai teu teu teluh masyaallah teu teu teluh sarua bae kiai partai eta mah geus kitu nu lain partai geus sarua nah eta kadara rese sagede kiai ilmu aya dinyana teh tetep hasud mah terus naik hasud batu terus bae di kiai los nah eta ngabersihan nu kos kitu kan hese tah hese ya Allah ya Allah nganyahokeun tentang zahir-zahir ilmu ai kitu mah anu dakoik teh kudu hese ieu nu babari carita tentang wudu jeung caina carita tentang syarat sholat rukun sholat praktek sholat nah ieu ulah aya kesulitan dina masalah agama eta kos kitu ngaranna fardu kifayah lil muskilat fidin anu dakoikna ai kitu mah anu lahir mah kan fardu ain ieu menu lelembut muharrar resena mah nah eta mah cukup sakurang bae engke nanya contoh tentang munakahat ieu tentang tolakna tentang idahna tentang nafkahna nu kesulit nu tentang pasakna kan teu bararisa kabeh cukup ku saurang bae engke nu sejen nanya Waalaikumsalam Kiai kula rek nanya aya naon iya tetangga kula awewe ditolakna tolak tilu nah ieu kumaha ieu jadi ditu mah tolak tilu jadi hiji nah kudu si aing hitung tilu hiji apa tilu apa hiji mun sia ngitung hiji 2 tilu mana tuh tilu jadi hiji eta mah kurang bingung jadi nanti kalau lamun tilu berarti tilu kok bisa jadi hiji sih eta cenah jadiana mah jadi tritunggal Kristen tah tuh macem-macem sia tah cukup saurang bae tentang pasar tentang tolak cukup sakurang nangkeun nu sejenna nanya lamun sama sakali nyaho doraka kabeh aya bae nyaho cukup asal beneran nyaho nah ilil muskilat fidin nah Yai, ieu kula jualan beas tapi sok dituker jeung beas deui. Teu meunang, ribawi tah mah kos kitu mah. Meuli dirham ka dirham teu meunang, ribawi tah mah kos kitu mah. Nah eta teh saurang bae nu nyaho batur nanya.
cukup tapi lamun punya kabeh neraka kabeh fardu kifayah bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadisin termasuk fardu kifayah nganyahokeun ilmu syara nyahokeun ilmu tafsir nyahokeun ilmu hadis eta teh ngaranna ilmu syara ngaji tafsir teh tafsiranana ieu tafsiran saha Imam Jalaluddin Jalalain ai di urang mah pan Jalalain teh sok diganti jalan lain wah bengkol si jalan lain mah aya kitab Jalalain ieu tafsir saya Qurtubi ieu tafsir saya itu tafsir ahkam ieu tafsir saya Fakhrul Razi ieu tafsir sa dan lain sebagainya kudu nyaho engke aya mustalahat-mustalahatna mustalahat tafsir istilah-istilahna kitu keneh hadis ieu teh hadis teh aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis mudhal aya hadis mu'amman aya hadis dan lain sebagainya aya mustalahat hadis teh kadarna ieu hadis teh hadis sahih kasahihanana min jihatil matni min jihatir rawi sanad-sanadna ta eta kudu nyaho kos kitu pan urang mah padu hadis bae asal hadis bae mun ditanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa tanya aya teh hadis teh sahih apa dhaif sahih teh min jihatil naon coba riwayat teh saha panteu nyaho ieu mah urang mah asal ngahadis bae di panggung nu penting mah heureun amplop wala sok neuleuh ka dieu teh sia ka ditu bae biasa bae urang tadi isin rasa pan urang hadis teh kudu nyaho hadis saha dak ahli hadis makan nyaho nya teh anu golen Nabi sallallahu alaihi wasallam tah sabaraha eta teh sanadna hadis itu apa Bukhari apakah Muslim apa Imam Tirmidzi teh apa Sunan Abi Daud nah apa Sunan Nasai nah eta teh eta kudu ngaho urang mustalahat hadis masyaallah nu mantak paling lemah ya cek ahli hadis ya untuk di Jawa Barat untuk di Jawa Barat paling lemah Jawa Barat kuari kan dibagi dua Banten tentang ilmu hadis paling lemah Jawa Barat ke Bandung kuari mah bagi dua Banten nu maher nu mantak teu bisa ditarungkeun di bahsul masail teh anu tarung Jawa Tengah Jawa Timur Padang, Sulawesi, Aceh, da ieu nu bisa tarung di bahtul masail we heulanan di NU. Batur coba saha nu muncul coba Jawa Barat. Saha nu muncul kaum Banten mah. Nu melu urang Banten mah. Urang Banten mah asal ngahadis bae, geus. Selamat saja. Pakai ngahadis teh pakai nangan duit. Lain hahaha. Yes. Nah, ya Allah ya Rabb. Kan aya daftaran ieu teh di kuari aya daftaranna ulah pajar teh kos toriko pek bae dekat ku toriko teh aya daftaranna mah dijang naon. An masalah teh di daftar ge aya daftaran formil TNU aya daftaran khusus di luar eta aya daftaran geus kajahoan bakal kajahoan di toriko teh bakal kajahoan kelas dunia bakal nganyaho di toriko teh aya sanad nah eta keur carita toriko carita hadis apakah ieu boga ijazah kosong apa ijazah amah kajahoan ijazah kosongna menang ti saha ieu teh mun urang ngaji Bukhari sanadna menang ti saha ti anu mah berarti ka anu bener ieu menang ijazah mun ijazah kosong ijazah amah onam ijazah amah ge aya tah ieu teh lemah ieu Jawa Barat teh lemah terutama ka dieu Banten sangat lemah eueuh daftaran anu boga ijazah kosong teh kumaha kitu Bang deuk kumaha tah ieu sedeukeut di dieu kudu nganyahokeun di ulum syar'i ka tafsirun wa hadisin saurang bae sabaraha ieu teh ukuranana sakabupaten
Masafatil qasri teh 80 kilo atau itu 100 kilo. Di orang mas 80 kilo berarti sak antar kabupaten. Di Kabupaten Tangerang aya nu bisa hiji nu maher tentang tafsir jeung hadis, hafal karena mustalahatna. Nah, cukup nu sejen nanya ka dinya. Sak kabupaten hiji geus cukup. Kuari mah sebenarnya mah lain sak kabupaten kudu sak kecamatan hiji. Lantaran iki wong geus aka temen wujud. Wis aka temen. Weh, wong sedesa iki aja wis 18.000 ge. Iki apa itu? Ini apa iki suka mantri. Wis 18.000. Iku kono mah apa maning. Geus wis akeh temen. Ijang nanya dek ka mana sak kabupaten loba teh sak kecamatan. Sak kecamatan teh geus kudu aya nu maher saurang. Eueuh, urang kakabehan. Sabla raja nu nyaho ka ilmu tafsir jeung ilmu hadis. Nah, sak belah raja dora kakabeh. Masyaallah kali. Sa pasar kemis nu bisa hiji-hiji aja urang kakabeh. Sa SPT nu bisa. SPT naon ge? Sepatan. Itu bisa tuh ya saudara kabehan. Masya Allah. Iya bi ulum syariat tafsir dua hadis termasuk ilmu alat. Tuh nu bisa ngaji ilmu nahu saurang kabupaten saurang acan diraak atuh kabeh. Tuh nu bisa ilmu ilmu tasrif saurang kabupaten nu bisa atuh doraka kabeh. Taruhlah ilmu tasrif, ilmu nahu, ilmu bilagah loba teh mah geus diarah raji, bahkan maher sebenarnya di Indonesia ya tentang ilmu alat malaher sebenarnya. Sangat bisa diabenkeun ngan urang mah ieu di urang ieu bahasa nu lemah. Sebab setelah diteliti atuh moal aya nu ngaleuwihan urusan bilagah mati johar makun eje kudu juman moal aya sadia eta sedengkeun di urang mah teh johar makun teh di urang johar makun kudu juman dipake lalap ku santri mah teh mah pake lalagahan sama kus pake lalagahan di paroho deui pake lalagahan nah koba di wetan mah Cianjur Sukabumi Tasik Garut reng nyaritakeun kudu juman da lah tah kita anakna tah bos. Ya, di luar negeri eta teh geus carang diaji kudu juman. Paling banter johar makmur. Di urang mah kudu juman, jeung sarah-sarahna. Jeung sarah-sarahna ge diaji. Hebat sebenarnya di urang. Loba kiai bilagah teh loba. Geus eta urusan teh geus loba bae eta. Komo tasrifan. Geus loba jasa. Nah, ngelangka Jawa Barat, kemudian termasuk Banten, iya mendalami ilmu hadis rada langka. Nah, basa urang ora kakabehan. Wa bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadis wal furu' bi haitsu yasuhul qada. Jing ilmu furu'il fiqhiyah az-zaidah ala ma la budda minhu. Ilmu cabang-cabang bangsa fikih anu ngaleuwihan kana anu kamistianana di luar eta sehingga patut jangan hukuman ieu pihakimeun bijaksana anu nyana geus menguasai hukum tarolah satul muin teh geus diheum-heum ku jan nanya naon bae danya naon bae geus moal diengkekeun deui sapira pikir sebenarnya mah ngan kabagi opat doang pikir mah hiji ubudiyah nomor ka dia muamalah nomor ka tiluna munakat nomor ka opat jinayat dan sakitu sebenarnya ilmu pikir mah dan opat rupa ubudiyah peribadahan naon muamalah bangsa permuamalahan jual beli gandeng menggade dan lain-lain sebagai eta muamalah nomor ka tilu munakahat pertikahan nomor keopatna eta jinayat sakitu doang pikir malah sapira opat rupa barang dibaca teh ubudiyah ge horegan angeh jeung gua ese
kayak hawan angel jeung hesena atuh majmu bae datang ke 20 jilid bacaan ku sia boro-boro 20 jilid buku maca sapinah ge leutik biasa ka dieu asal menang salemes sabaris dah haju aya bae kos aya obat tiduran bae teh kitab teh kos aya obat tidur asal dibaca bae urang aja bae boro-boro maca ngandengekeun ge sarua mantap cenah kiai kudu ngamalum ka kula keur ngaji kula mah ngopi ngarokok ye kudu meres ya kai atuh sia nyayomkeun teu mah kos kitu mah geus kiai mah kiai ngacoplak aing ngarokok tolol teh coba eta da jelema anu ngarokok jeung ngopi nyayomkeun kiai teh sebenarnya mah doraka sia aduh asa ditabur-taburkeun ka kopi kabeteung tapi nayfal qulubi itu yasduhulil qada eta kudu sakabupaten saurang anu siap jadi hakim guru aya sakabupaten saurang siap nyananang tangan dari berbagai permasalahan siap ditanya urusan ubudiyah dek hayang nyaritakeun urusan muamalah dek nanya pelebah mana urusan jual beli urusan gade menggade urusan gitu sagala naon gitu ngaranna urusan persawahan pertanian eta ngaranna muamalah tok dek nanya pelebah mana eta ngaranna muamalah kemudian urusan pertikahan mimiti nikahna syarat-syaratna rukun-rukunna kemudian pasah-pasahna tolak-tolakna dan lain sebagainya ayo dek datang ka meuna nya urusan waris-warisanana ayo dek nanya kumaha urusan jinayatna nah kudu aya saurang nu maher jang tanyaeun batur teu kudu kabehan teu kudu kabehan fardu kifayah aya saurang anu mampu nu sejen nu teu becus teu kadorakaan jadi berarti kan ngeunahkeun ente ngeunahkeun eta jadi jelema bodoh teh ya jadi jelema bodoh eta teh kasapatan kudu pinter lantaran aya saurang mah nu maher ilmu fikihna ieu nu bodoh teu kadorakaan lamun lu bisa kabeh doraka kabehan dan nu matak nu bodoh teh sebenarnya mah kudu dararata enggak kiai mawa jeruk siapa pacar hayang aing jerukan teu hayang mah teu beuki aing mah nu asem mah lah jangan ngomong doang mere tilok nah eta mah assalamualaikum salam enak deh aduh kula mah geus alhamdulillah ngadenge pengajian kula mah bodoh cacak-cacak eueuh kiai anu pinter meureun kula doraka kulantaran aya kiai anu pinter kula ieu alhamdulillah jasa jadi kabawa teu doraka aya kula mah mawa ieu jeruk ieu apel dan kieu alhamdulillah kula tah di mana sia geus beres ngobrol ieu kula dek nanya kiai nanya naon ieu kula nanya ieu jual beli masalahna naon ieu kula jual beli saju ieu jual belina kula teh teu pake tarima meuli tarima ngajual teh kumaha nyaho nya kula ieu mantap mere jeruk teh ka kiai percaya kiai teh bisa iki batu pada bae ge weh iki mangan sorban bae mah kiai boloon wis jeruk mrene maning dah siap sudah dah pinter dah kiai ditanya teu bisa mereka nggak saya mau mere jeruk deui kan jadi kiai itu bener-bener kudu maher furu biaya yastunil qada sehingga nyana bisa jangan hukuman kara eta bisa nyapaatan kamu bon insyaallah di lembur ngambalaya ku ari kiai eueuh hiji lemburna eueuh kiaian ku ari mah malah masa lembur loba kiai aya 2 aya 3 malah raribut kiai jeung kiai datang ke ribut kiai kudu mah loba kiai teh tiis di lembut ieu ribut aya mun ngariung aya kiai dia datang ieu henteu mun ieu datang kiai ieu henteu aya naon sih kiai jeung kiai we kos kitu atuh kamu masyarakat cacak-cacak kiai kos kitu enggeus banding diseret teh kiai kos kitu mah rante bawa ka subur kareum cor ulah kena hudang deui atuh kiai da bagi kos kitu urusanana naon masyaallah kudu mah tiis kiai teh loba kiai teh tiis kiai jeung kiai malah adi jeung kakak teu nanya adi jeung kakak kiai adi da jeung kakak teu nanya atuh di kumaha
Nya nana bagi kos gitu. Asal adina datang tak kanan itu. Asal kakana datang adina itu malah ngomong. Gas, mun kadinya, aing teu kudu gunung ah, teu kudu ngundang. Mun kunang aing bae, itu teu kudu diundang. Belu aing mah. Iya tuh nya kumaha. Ya entah aing mah kos gitu bae. Quran aya di nyana, fikih aya di nyana, bahkan nyana ge ngaji Ihya Ulumuddin tasawuf, tapi jana teu nanya jeung adi ini kumaha lalakonna. Masya Allah. Coba pikir kurang kepinteran aya di nyana, ribut aya di nyana. Eta mah kiai pang goblok-goblokna. Aglabul kiai eta pang goblok-goblokna kiai. Eta saja na kiai, uang teu kudu bejakeun nyaho lah di Cikupaya, di Belarajaya. Dengan di didom di pasar Kemis, salamet di pasar Kemis. Aya ge hiji 2 3 4 5. Banyak kita hate teh kos gitu ya Allah ya Rezok. Urang usahakeun memeh paeh supaya rapi. Ulah aya geura dungka dengki usah hasut kitu isin ge urang. Batur maka urang benduk aja asal urang we ulah. Di benduan mah geus barariasa tapi urang ulah. Sakitu isin ke ketika orang ditimbang amal dihisab aya kos kitu rapi hadir ulah aya komo dikiaikeun diusahakeun namun basi kene boga kos kitu sok introspeksi di ya Allah awak sia si kunaon gasih eta bendu bae atuh eta sih itu mah loba anu merena sih mah atuh urusan kos kitu ieu urusan kos kitu ge lain naon Bang panas ngan boga mobil yang motor kan atuh lah sapira urusan kos ngabonceng isin ngan ngomong sorangan edan gitu aja introspeksi Masya Allah dititipan ilmu lain aja beuki bagus beuki takabur nah iyalah penyakit nah beresan gerak supaya rapi nah iya dina sawarehna fardu kifayah hiji al-qiyam bi qamatil hujjah 2 halil muskilat bintilu bi ulumi syar'i ka tafsirin hadis 4 wal furu'i bi hadits rasul qada 5 wal amru bil ma'ruf wallahu a'lam Sanyana Allah maha uninga kana eusi nu aya di jero hate cacak-cacak jero hate kanyahoan ku Gusti Allah atuh pabigoiri maola nyahona Allah kasalian jero hate mah leuwih utama artina anu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah boro-boro nanaon jero hate urang ge kanyahoan bae ku Gusti Allah urang kuari diuk di dieu hate urang keur ngadengekeun ngaji Allah nyahoeun Allah ngupingkeun urang kuari teh geus deuleuan jembe lantaran di SMS ku kaboga urang di pengkolan nyahoeun Allah mah urang boga janji mantes ngaji deuk kondangan Allah mah nyahoeun jasa aya jelema datangna ka dieu teh deuk nuturkeun nasihat kiai cek kiai nu bagus cokot nu jore mah atuh tinggalkeun datang ka dieu mawa sendal jepit balik mawa sendal kulit nyahoeun Allah mah sahi jero hate urang nyahoeun mantak urang main-main jeung Gusti Allah lantaran Allah mah innallaha alimun biwatus sanyana Allah maha uninga ka jero hate urang matak openan jero hati urang openan ieu teh lamun urang nyeri mata gegeraan ka dokter urang nyeri ceuli gegeraan ka dokter ka THT urang nyeri lambung gegeraan ka dokter dalem kemudian dan lain sebagainya nyeri teh ka dokter teu kunaon atuh aya jero hate urang hasud bae teu pernah datang ka kiai ieu hate hasud bae heran aing mah ieu si kiai eta budak-budak kok eta jadi loba nu ngajina aing kolot-kolot nu ngaji sial meureunana diteluh ku aing panyakit eta nu kitu teh ieu kudu kumaha ieu hate ieu ketika urang ngaji ketika urang naon aya hayang ka alemna kok lain kudu nyieuna endahan hayang ka alam ku makhlukna panyakit teh ria ngaranna ketika orang asa aing kagak aya di aing ilmu aya di aing segala aya di aing panyakit hate ujub teh ngaranna dah ku aing dibeli jeung hulu sia takabur teh ngaranna teh penyakit hate Masya Allah ese luar biasa ngaleungitkeun anak babarian kena luka bawa ka dokter panasilinan langsung cageut
Tapi ieu penyakit hate mah baduh, riya hese jasa. Kemudian ujub, takabur, komo tama cinta dunia. Sedangkan penyakit pang gede-gedena adalah hubud dunia wa karahiyatul maut. Kangjeng Nabi teh apaan bade ka masjid, Kangjeng Nabi bade ka masjid, aya prak di hareupeun masjid aya aki-aki make tungked kieu berudin luar biasa, bukna panjang, matana moncorong. Teh Kangjeng Nabi saha anjeun? Kula iblis. Iblis. Teh ka mana iblis? Asup ka masjid tadi nama cukup terjadi ya itu tuh nuker sare bae lamun kula asup besi udang emang kunaon mun nyana udang besi ngana sehatan sakena nama asal udang bae teu eureun-eureun ngaji bae nyana mah mantek nyana hees lah kajian kula mah moal asup ka masjid besi ka udang ke itu loba nu sejen mah bodoh teh mah salatna ge teu bener ieu. Dia pinter, dia beli. Katanya Nabi waktu kula teh profesional. Katanya Nabi kapangi jeung iblis ngobrol. Mantak besi isukan orang kapangi jeung aki-aki sing ade. Buah iblis lagi. Katanya Nabi iblis. Aya sabaraha rupa nu dipake karasep ku maneh ti makhluk Gusti jeung nu dipake ka bendung. Anu dipake ka resep kukula 15 anu dipake ka benduga 15 loba amat dibejakeun hiji-hijina ieu mah simpulna bae mah kula mah nu dipake ka resep kukula makhluk teh hubud dunya wa karahiyatul maut cinta dunia bungpae eta ta modal kula mah jangan ngagoda manusia teh sakitu bae hubud dunia wa karahiyatul maut cinta dunia jeung embung pae eta bae modal kula mah saku Kangjeng Nabi dibejakeun ieu lah panyakit tupang berat-beratna hubud dunia wa karahiyatul maut nu mantak hubud dunia cinta dunia ieu adalah ra'su kulli khotiatin modal seluruh kejahatan cinta dunia. Cinta dunia teh modal seluruh kejahatan-kejahatan. Lantaran cinta dunia jahat mulai. Urang dek naiklah jadi bupati mulai kejahatan disebar. Karena cinta dunia tah. Kedudukan dunia, kemewahan dunia, apapun yang terjadi lantaran cinta dunia. Lantaran urang cinta dunia, urang jadi pemborong. Batur geus menang de order deketan ku urang bupati sogok bolna. Isaka cinta dunia teh kos kitu babagi geus babagi eta teh rasukul khotiatin. Cinta dunia lantaran resep jasa ka awewe itu sanajan geus boga salaki kumaha bacaran bodoh salakina cinta dunia rasukul khotiatin. Pokoknya beres ya ku cinta dunia mah. Ngawarung leletikan lantaran resep jasa kana dunia. Kurangan timbanganana. Sapoe ngurangan timbangan 1 kilo atau setengah kilo. Mun 10 tahun mejeugna jang ka neraka mah sakitu. Cinta dunia mah geus acak-acakan. Lantaran urang cinta jasa kana dunia ya cinta jasa kana dunia. Urang keur di pabrik, urang keur di kantor, urang keur di ladang, urang keur produksi sorangan. Berwira swasta, urang ke di warung, dar bae aya Adam, lantaran cinta dunia kagok. Ojol, salat anu bakal mau urang ka sorga jeung dunia nu hina. Cinta dunia mah bahaya jasa. Nomor kedua karahiyatul maut embung pae. Asa cinta dunia bage embung pae. Asa cinta dunia embung pae. Jelema teh anu mata hayang pae teh geus beak derat. Kada hayang pae. Beak derat ya, sawah geus dijual kabeh pake modal, ngejejes bae. Hutang sabelit hulu. Imah geus disegel. Pamajikan jeung anak balik ka bapana. Babaturan nu datang kabeh. Deuk dahar beas. Dek nanti mana baygonnya? Mulai baygon main gitu. Mending bunuh diri bae. Saya teh lantaran dijak derat kakarak hayang pae ge eta kos kitu tanya nama duniana geus eueuh.
dekawin dibawa bebenen aku batur ka Lampung tinggalnya nabe hak bae. Oh di tangan kadi teu eueuh mulai kuari di imah ngalamun be frustasi di babaturanna geus ngasehatan heuy dunia tas daun kelor atuh awe kos kitu ieu neangan ben eueuh deui aing ngan hiji-hijina sa dunia panggelis Sri Kandi teh eta doang ieu. Heuy eta sia batas sia beuntakeun tuh deuleu tuh urang Brebes ideung geus gadang. Dibere urang mama lagi embung bae. Eta teh cinta jasa ka ditu ketika lepas tu itu dah frustasi kakarak hayang pae. Jadi urusan dunia mah kok gitu salagi ku Allah dikocorkeun embung pae. Embung bae tailah pajak itu pang gede-gedena hubud dunia wa karahiyatul. No cinta dunia embung pae. Nu mantak urang kuari belajar ngajauhan dunia leletikan saeutik atau dunia nu aya japa mare Allah udah pati diresepan teuing ku urang teh ulah pati diresepan dicuekeun deketkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga urang teh kieu be mun tah kisah Gusti mun teh mah abdi malam ieu sare haju maot hampura Gusti eta cinta abdi ka dunia cinta abdi ka macem-macem embung paeh teh ada embung paeh mah tapi abdi hampura Gusti bae jai sare teh kembang maot loba jasa tetangga abdi dulur abdi keluarga jeung sajabana nu sare teh haju teu hudang deui bisi aya di abdi hampura deureus takot kitu deureus ulah asa aing bae ayo pokona mah aing usaha aya di aing duit aya di aing segala rupa aya di aing asa moal paeh bae tah eta nu kos kitu sakaju teruk batang tasihan de karahiyatul maut nu mantap kita pakur urang teh kana kitu urusan akhirat mimiti di cabut nyawa datang ke jero kubur datang ke kedi hudang tenti kubur engke digiring ka ngasar inget tak engke ditimbang sama jembatan Siratal Mustaqim supaya ngerenyet urang teh lamun camat inget kadinya moal korupsi bupati inget kadinya gubernur inget kadinya menteri inget kadinya presiden inget kadinya ketua-ketua partai inget kadinya moal kudu korupsi ieu mah dedengean teh pohara jasa di sudut itu sakitu miliar sakitu triliun di sudut itu sektor anu sakitu triliun sakitu miliar Masya Allah eta duit urang geus teu kudu dicaritakeun lah ja ieu keur harariwangeun asana Indonesia teh beak dicaraplokan ku nyala bae ieu korupsi itu korupsi ieu can aberes ieu korupsi deui ieu kuari ge ieu geus aya diteliti deui bae menurut penelitian aya 3 kasus anu buat jasa ngaleuwihan ti kasus anu kuari keur terjadi aya 3 kasus ngan anu non kitu ngaranna anu neliti kasus eta kuari geus dibunuh mata kelulumpatan ka kiai mung bae saja ieu datang ke kula peneliti di bidang anu geus aya kasusna 3 leuwih ti batang eta ngan kula kuari keur deuk dibunuh bae mantap lulumpatan bae geus dijadikeun pingpong ti kantor ieu ka kantor ieu ti dieu ka dieu jadi kula mah kuari minta salamet bae ta eta teh kos kitu di Indonesia mah moal anggeus kajen kumaha ge ta eta teh luar biasa ku sabab naon teu inget ka jembatan Siratal Mustaqim lamun inget ka jembatan Siratal Mustaqim cara urang kabehan rep ngaji di dieu lain inget teh emang urang ge udah hutang ieu sebenarnya mah nyilibe ka dia besi aya di ditu tapi nu jelas lain justru urang teh keur menikmati ruhani urang iman coba uraian Al-Qur'an kumaha balik teh akan merenung oh horenganan kos kitu disederhanakeun cinta kana dunia teh ai modal mah digedean ngan disederhanakeun cinta kana dunia eta geus lumayan inget geus kabelah dituna karunya ka karyawan kabelah dituna teu pati korupsi teh eta teh geus rada deureus mun teh mah nyana jadi pemerintah nu jujur atau setengah jujur atulah jujur jasa mah jamal aya hese jasa kamari aya tah di Lampung deui datang di Lampung nyana ge sarua deui deuk dikajaksaankeun lantaran ngabongkar kasus korupsi cek nyana teh deuk kumaha atuh ieu lantaran ieu teh dibongkar teh maksudnya supaya jujur ternyata nyana sorangan nu ngomong ternyata sulit jasa yang nembongkeun kejujuran jeung keadilan di Indonesia. Jadi lain dua berarti teu jala lujur kabeh. Teu jala lujur kabeh ieu teh tah deuk datang ka iraha tuh hirup ke Jamal Kebal di dunia mah. Huang heong naik mobil itu paeh. Nah ieu jembatan Siratal Mustaqim geus kadeuleu bae. Matak lamun sok ngaji mah sieun bae sieun.
Yen, nek nimbang ke gula misalnya timbang ke kekurangan. Suratul mustaqim masalah. Terus dilempengkeun deui, lempeng kurangan deui, lempengkeun deui. Asa aya bae nu ngabisikan aya ngaji mah kitu tah. Aya ngaji mah asa aya bae di jero hate bisikan-bisikan teh dikurangan. Naraka eta. Aduh, lempengkeun deui. Tungtungna mah angel kasuguh. 10 tahun aing dagang kieu-kieu bae gara-gara ngaji we sebenarnya. Nah, kadeleuna mah di dunia mah bangun sederhana bae horenganan keur perang jeung nafsu. Maot bae ditimbang. Becak malaikat sia teh lain teu bisa ieu teh ngurangan timbangan. Tapi sia teh pan sieun akibat ngaji bisikan di jero hate teh sia perang. Tah ku perang eta lah ieu timbangan teh jadi ngalobaan ka bagus. Salat dia bertepati bagus tapi terang dina timbangan tanya hojasa mantap teh Kangjeng Nabi lamun nyaho per harina ieu urang teh setiap urang ngalaksanakeun kahadean perang jeung nafsu eta teh nambahan timbangan bagus setiap urang per hari ngalaksanakeun maksiat eta teh nambahan timbangan goreng mun urang inget kadinya bae teh Kangjeng Nabi asana manusia bener kabeh nah iyalah urang teh ku sebab poho mantap si hade ate urang dideulekeun ku Gusti Allah ketika nimbang Allah nelekeun innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ate urang dideuleu bisa jasa urang-urangan timbangan bisa jasa urang teh korupsi timbangan itu kene waktu itu kene di pemerintahan ieu teh hak batur sabenerna mah bisa jasa ku aing da aing mah kepala pimprona dan lain sebagainya eta teh bisa tapi Allah nelekeun tak berjuang urang ku sebab teu korupsi eta nu bakal nambahan timbangan kabagusan. Nu mantap lamun urang cicing di pemerintahan aja urang jujur sorgana ka teu lapan tiheula ka sorgana. Sabatun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan di akhirat. Saat payung naon payung aras. Saha di antarana al imamul adil. Tanggeulana ka sorga bari dipayungan ku aras Allah lurah nu jujur RT nu jujur camat nu jujur atuh eta lurah teh gadadahan rakyat tah heuy Pak Ye ayo ka sorga rah kok bisa teh heula aing mah kan jujur jadi lurah mah beres aing mah matak deui aing mah diintegrasi ieu ku malaikat aing mah beres eta pan eta aya ieu amat yeuh aras nyuhan aing jadi lurah teh heula ninggalkeun kiai jeung ustad podol sero moal sana. Cerita Al-Imamul Adil, camat ninggalkeun rakyatna, bupati ngadadahan rakyatna, komo presiden mah diiring ku malaikat. Sabatun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan ku aras Allah. Di satu payung lantaran produksi payung, boro-boro produksi payung egal eueuh. Sepotek payung sanu nyeun pabrik korea lagi baralik ala lajur. Saya tapi aya payung Allah. Tengetkeun ieu sab'atun yuzilluhumullah bakal dipayungan ku payung aras Allah. Yauma la zilla illa zilluh di poean nu boga payung kecuali Allah. Saha nu nomor kahiji al imamul adil. Pait adil teh. Jadi pemimpin adil teh pait. Boro-boro di kelurahan, boro-boro di kecamatan, boro-boro di kabupaten. Jadi ustad jadi ustad. Nyana kita ngabagikeun sholawat anu Pak, dikorupsi ku ustad. di Cikupa mah dikorupsi, kita dibagikeun di ka ditu, dicekel ku nyana, diasupkeun ka ditu. Aju ngarembet ka Cilongo kuari, aya di Cilongo ge hiji. Tapi Cilongo gandul lain di dieu. Eta korupsi mah jalan bae di mana ge. Ngabagikeun berkat gitu kayak biasa nu ieu ka ditu nu ieu ka dieu kenca mah ka dieu jadi dah eta teh karena korupsi hese jasa hayang jujur jeung adil teh nu mantap cirina jelema jujur jeung adil cak Kangjeng Nabi hiji bae naon dituturkeun ku umat eta jelema jujur lamun teu dituturkeun ku umat eta jelema teh jujur kajen ku kumaha kajen zahirna hebat batinna teh jujur asal teh dituturkeun ku umat mun kiai teh jujur mun teh dituturkeun ku umatna lamun pemerintah teh jujur cirina pas kitu bae nu mantap pang gede-gedena dosa imam anu teu dipake karesep ku makmum lamun aya hiji imam makmum teu resepen eta teh jujur jero hatena mending ulah jadi imam
haram jadi imamna ceuk ahli tasawuf. Sanajan babacaanna bagus, makmum armungeun di imaman ku eta mending ulah jadi imam. Eta teh kos kitu teh nandakeun batinna teh teu bagus, urang teu bisa nyeuleukana batinna jalain wali. Tapi aya cirina teh Kangjeng Nabi asal imam dipake karesep ku makmum eta jujur. Asal imam teh dipake karesep ku makmum eta adalah teu jujur. Tah ieu teh imamul adil, ieu yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. Dan mentek ge sing hade wattaqullah kudu sieun maraneh kabeh ka Allah lantaran Allah mah innallaha alimum bizatis sudur. Allah nyahueun ka jero hate urang, cacakan ka jero hate nyaho atuh komo di luarin hate mah mata urang neuleuh awewe atuh urang ge nyaho atuh komo Allah. Babaturan urang ge nyahoeun babaturan mata sia tolol. Ulah ku Allah ku babaturan bae dideuleukeun. Ya, dilalatan mata-mata. Itu berarti sih lain gitu ya asana beda jeung nu di imah. Eta bata bae ge mata. Yuk, non kadang-kadang tual toel curug urang. Tual toel. Justru ada unu nyahoeun gitu. Allah nyahoeun. Boro-boro Allah babaturan ge nyahoeun. Tapi hate bapan babaturan mah teu nyahoeun. Malaikat gitu nyahoeun ka jero hate malaikat. Malaikat teu nyahoeun ka jero hate iwal hiji. Allah Subhanahu wa ta'ala mantak engke di akhirat aya nu ditimbang amal kagetkeun jasa malaikat. Bagus jasa. Datang ka ieu kabagusan eta teh mentong. Kontreng. Malaikat itu haramat bagus. Bareng dideuleu salatna jangan zuhur doang, palingnya make sunah ge biasa-biasa bae. Penting tahajud jangan 2 rakaat. Suratna mah kos kitu, sedekahna jangan saeutik jasa. Hajina kitu keneh. Ya ieu mah saeutik ieu tulisanna tapi barang ditimbang kontreng. Beak kabeh adak tadi mun aya keneh mah ka dieu tah. Ih hebat amat ieu. Amal naon ieu usul ka Gusti Allah Gusti. Ja'ai dina buku nama malaikat hafazoh kencakatuhu raqib jeung atid. Eta teh aya ngan sakitu tuh jangan sakieu ieu amal naon mau bagus. Cak Allah sia mah teu nyaho malaikat nyana pernapasna selalu zikir ka aing. Sia teu nyaho Allah lempangna Allah diukna Allah inget ka aing selalu. Sia nu nyaho mantak geus mah sorgakeun. Malaikat ge kageteun teu nyahoeun lantaran malaikat mah nganteukeun nulisan ge aing ngaji tulisan. Mata neuleuh awe tulis. Eta we kos kitu tah. Balik ngaji nyana teu boncengan aya rangdang ora dibonceng. Tadi tulis aku malaikat aya tah aya tah. Aya ke janji eta minggu hareup janjian atuh. Teh biasa tah aki-aki ongkoh kitu ongkoh ditolol tah aki-aki. Kok cenah kieu nyahoan bae aing nyaho deui jabikangna bebeja ka aing. Balik ngaji di Bonteng cenah ku Ki Haji. Ki Haji ada orang mana? Eta dirahasiakeun. Aduh, Masya Allah. Tah, iya siga deh Allah mah nyahoeun jasa ka jero hate urang. Nu matak pabisa-bisa gara ngulinkeun hate mah urang pabisa-bisa. Abe begitu ditimbang tah urang teh bagus. Hasud teh hasud urusan hate. Salat mah bagus, zakat mah bagus, tapi urang boga hasud teh jadi jore jasa. Rugi jasa mana tamat Quran mah sababaraha kali tapi hasud. Ngarusak kana segala rupa. Lantaran ria tuh ditul amal. Hasud tuh ditul amal. Ngalebur kana amal. Urang boga ria, amal hancur. Urang boga hasud, amal hancur. Maca Quran tinggal maca Quran tinggal dikiaikeun tapi di jero hate urang aya hasud jeung aya riaan tah eta nu bakal ngarusak mah. Cak malaikat sakieu bagusna ieu amal zahirna mah syariatna bapan ieu jore Gusti aya naonan ieu atena hasud nyana teu rapih jeung kiai deui. Nyana mun aya kiai anu embung nyana mah di riungan teh teh hayang aing mah kabangi jeung kiai eta mah geus embung mah aing pokona mah datang ka paeh sa eta teh naon teh hikdu. Tah penyakit eta tah penyakit eta nu teu leungit datang ka bawah paeh nu mantak ge maningan ngadoa ka Gusti abdi mah maot teh hayang ulah aya ria Gusti cabut ieu ria. Gusti paeh mah abdi hayang ulah aya hasud. Atuh menta ka Gusti Allah. Ieu aya naon jero hate hasud bae ieu aya naon ujub bae ieu. Ieu aya naonan jero hate Gusti. Menta ka Gusti atuh. Sebab jelema hasud mah beda kadeleuna. Hasem mun kapanggih teh alabatan tai ucing hasem. Hasud hasud eta. Ih, sanajan udang-udangna gede, sanajan nyana teh hebat jasa amalna, jelema hasud mah katara bae.
Katara lantaran aya korena tak eta ditimbang amal sakitu hebat nanyana jadi kiai mun kiai teh mah jadi pamimpin mun pamimpin teh mah jadi kokolot mun kokolot teh mah aya bae hasud timbang eta amalna lebur kabeh neraka naudzubillah min dari hate kan mantak aya we metodena cara ngabersihan hate urusan ruhani iyalah ahli batin disebut ahli tasawuf nu norekat tasawuf doang teu norekat paring bisa ngaharamkeun sapeker. Jelema tasawuf doang teu norekat haram teh sapeker haram. Sasalaman jeung nu make sapeker haram. Mun aya masjid aya sapekeran, ulah salat di dinya. Kitab mana nu nitah kos kitu tolol. Kaeta ngaranna tasawuf eje nu kos kitu. Teu boga guru teh tasawuf kos kitu mah teu boga guru nu ngaharam-haramkeun sapeker eueuh ti ditu da. Sama sekali. Urusan tasawuf urusan masing-masing. Lamun dek make syariat atau meureunanan kudu make dalil-dalil syar'i. Sedangkan dalil syar'i mah sapira alat mah kumaha malutna. Lamun dibawa ka ilmu tasawuf urusanna masing-masing pribadi. Jadi jalan atuh kos kitu mah. Jang diharamkeun jalan. Naon bedana sapeker mah jeung kacamata, naon bedana jeung mobil, naon bedana jeung bakiak, naon bedana jeung golok kitu bae tah mah. Geus lamun teh mah jelema tasawuf teu norekat bakal ngaharamkeun sapeker. Haram cakna teh. Atuh eta di Mekah make sabeker. Hese teh kos kitu, mantak membus. Eta paling kos kitu. Asal aya masih ada sapekeran, haram budak kadinya kecuali ngiuhan pakai hese naon jeung. Pantolo eta kos kitu. Jadi keluar tina aturanana tah lamun tasawuf bari torek sebab tasawuf mah baju. Sorekat ruhna, kakarak di dinya. Bakal utar atur ngatur make latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul aqbal latifatul nafas latifatul qalb dina latifatul qalbi teh di dieu teh aya panyakit di dieu teh tah dina latifatul ruh sarua bae dina latifatul sir sarua bae latifatul aqbal khofi dan lain sebagainya lamun teh anda penbujal kaluhur ka dieu karena latifatul nafsi eta teh latifatun nafsi teh nafsul ammaratu bisu panyakitna teh eta aya sabaraha hiji bukhlu dua hasud tilu ria opat ujub teh eta teh tah ti dieu kaluhur ka dieu al bukhlu al hirsu wal hasud wajah wal kibru terus wal godob teh ti dieu teh eta ngarahan eta bae ge terus kurang dizikiran teh kebal plas bae urang ngeunaheun masyaallah nikmat plong bae neuleuh jelema teh damai bae urusan pagaweannyana damai bae kecuali keur nganasehatan kapanggih jeung jawara sasalaman beuh hangat jeung jawara kapanggih jeung pamarentah nu kosop korupsi pelukan sarua jeung pamalingan ge pelukan urusan maling urusan nyana urusan kemanusiaan mah nyana jelema urang jelema nyana diciptakeun ku Allah urang diciptakeun ku Allah iya tuh biasa bae ulah kieu kapanggih jeung jawara tasawufan tama nu kitu teh tasawufan teu bisaeun tama ngulinkeun batinna teu bisaeun kapanggih jeung camat haram aing mah kudu kasalaman jeung camat mah enet sia camat ka ditu teu beres sia mah eta can bisaeun ngajina kos kitu mah kuduna kumaha camat iya dia salaman alhamdulillah kumaha kaayaan deui camat alhamdulillah kumaha ieu kauntungan aya rada korupsi kiai alhamdulillah teruskeun mat urusan dia sama dia mun aya leuwihna bakal dieu we mat sih mah oke Golkar toko gitu mah jadi biasa bae urusan kemanusiaan biasa gerak ge Kangjeng Nabi jeung kafir kitu Kangjeng Nabi jeung musyrikin kitu, Kangjeng Nabi jeung ahli-ahli na kitu, jeung sajaban biasa bae. Ta eta teh naon bersih batinna. Lantaran urusan balik urusannya masing-masing nu penting urang bagus. Nu mentak selalu hangat bae jeung sasaha ge. Lamun jelema nasawuf teu norekat kakarak api lain bae. Kakarak aya nu make samping ka handap teuing bae. Guys. Samping handap teuing tah. Haram sia ditarik mas sia ku bumi cerai ye sa dibitis PKS ya eta tasawuf kos kitu teh teu ngaji nu kos kitu janggot sunah nabi ulah sok aja dikeun NU teh blaon tah NU teh make janggot tah PKS deui bae pan eta
Tata cagekan lain gitu lamun lain keur ngaji mah biasa bae sih ke mun keur ngaji bejakeun fadilah-fadilahna saat mana urang ngabejakeun kitu mah keur amprok. Nah ye contohan ye ku aing ye tuh calana aing mah kadeuleu jadi samping ka luhur calana ka handap kadeuleu ieu disebutna cala patul muin ye kos ye teh hayang nyaho mah tah ieu teh urusan Kangjeng Nabi. Jawab ku urang lantaran calanana ku ari dipake ku si Mbak aing bisi akur. Jatuh teh celana santri ku mah dipake ku si Mbak. Setengah tuur teh. Eta teh tak urang teh teu meunang cegekan kitu lalauna. Saat mana urang teh mun keur ngaji sadaek mah. Keur ngaji mah bejakeun. Kitu mah keur muasarah biasa-biasa bae. Urang salaman ditarik. Urang emang sok majaga bakar haram. Bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Cabok-cabok kieu kos kitu ieu. Disaeun sama kieu kos kitu mah. Geus ulah dionang ariung ah. Kieu kos kitu mah dionang ariung. Ieu nge teh hayang ieu. Sakalian teh hayang dionang habak. Eta teh dionang-onang mentanyana. Ieu. Ini hade wattaqullah ngan urusan batin mah kudu di tempat-tempat tertentu, kudu saat-saat tertentu. Ngan ieu mah ngabejakeun doang innallaha alimum bizatis lalaunan urang kuari baik. Jadi henteu kitu make secara praktis, secara umum baik urang babarengan. Lamun secara praktis berarti urang kudu siap segala rupana. Artinya siap ninggalkeun dunia lalaunan menuju kejernihan batin. Tuh, mulai kurang diopenan. Terus diuk lain sa diuk-diukna, lempang lain sa lempang-lempangna. Udang tipeting tapakur lain sa tapakur-tapakurna. Nganjing Allah bae ngobrol teh ngulinkeun batin. Engke dibere ku Gusti Allah faed. Kabelah dituna aya terasa lain deui kok aya ngeunaheun. Eta urusan Allah. Kabelah dituna ngeunaheun jasa ngeunaheun geus caritakeun nikmatna batin teh iwal ti ahli batin. Nyaritakeun ngeunahna salat iwal ti ahli Allah anu geus bersih batinna. Kitulah ialah innallaha alimum bizatus sudur ku ayana Allah uningaeun kana jero hate urang maka yu urang babarengan urang pada ngabersihan hate. Di mana bae posisi urang boh jadi santri, boh jadi ustad, boh jadi kiai atawa urang teh jadi pemerintah atau jadi petani atau jadi pedagang kumna bae urang babarengan bersihan hate lantaran anu bisa nyalametkeun urang asup ka sorga mah adalah bersih hate. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam.